Lajengkeun nyata Wakil Presiden Ma'ruf Amin ngaresmikeun bendungan Cipanas anu aya di Kacamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat. Anu jalan bendungana Cipanas teh dipilharep bisa nyaingan ribuan hektar. Punten nyayan ribuan hektar sawah di wilayah Indramayu nepi ngaronjatkeun hasil panen nepi ka 3 kali dina sataun. Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin ngaresmikeun bendungan Cipanas anu kapasitasna 251 juta meter kubik anu lokasina di Desa Cibulu, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat. Peresmian bendungan teh dilaksanakeun secara simbolis kalawan dilaksanakeun langsung ku Wakil Presiden anu dibarengan ku Menteri PUPR, PJ Gubernur Jawa Barat, PJ Bupati Sumedang, serta PJ Bupati Indramayu. Ieu bendungan dibangun kalawan anggaran anu kahontal 2,6 triliun rupiah. Bendungan ieu bakal jadi sumber cai irigasi pikeun 8.273 hektar lahan tatanenan di wilayah Indramayu. Henteu ukur kitu, iru bendungan Cipanas oge bisa ngendalikeun caah sarta bisa nyediakeun energi kaliwatan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Sumedang, Angan dan Nugraha, TVRI Jawa Barat, ngawartakeun.